Tuh, itu tempat si lain jam papat. Itu ki, ya, yap dijajakan ke kuring ayeuna. Yap. Tah, jalu aya nama urang mulang ku aki dijemput tinggal ngamalkeunana hidup teh amalan papangih jeung Nyi Dewi teh gitu. Gangguan tina kumaha ge sok tinggal ngamalkeun ku si lain hidup. Yapong mulang ayeuna mah. Hayang naon deui si lain. Pamenta teh salian ti eta. Anu rek dikaharep ku anjeun teh. Sok bisi sugan ulah kagok ulah tanggung. Lamun bener mah selain boga kahayang abi teh hayang boga kadijayaan kon mah puri hayang boga kekuatan abi geus teu kuat peurih cik atuh lamun kitu mah geus puguh anjeun teuneng buleud cik ningali dampaleungeun si lain ka dieu bang jampean cik. Rasakeun ku si laing karasakeun omat aya syaratna ulah kaliwat ku si laing eta syaratna kahiji lamun liar tengah peuting ulah ngaliwat kana cangcut nu keur dipoe siap Bang. Anu syarat anu kadua si laing lamun meuntas kana jamatan awi anu hiji montong muntang kajian ti gurawil ti golepak oge kudu teuneng kudu ludeung kudu buas eta pate kadan anjeun. Ayo namang sebuka mau yatis aki sing urang cobaan. Aku aing rentenir dibales.
Tuh jelema teh urang teh jelema teh balang sakieu. Kelas batur teu menang BLT, menang keperlukan dari domah hungkul. Nyi, bebeje ieu nya tungguan lilin. Lamun caina oyak-oyagan nya, tandang ada aya bahaya. Gancang tiup lilin teh, nya. Kadewa poho, tak ayeuna aya usaha heula. Doakeun nya sing hasil. Kade bebeje ieu lilin ieu nya. Sing kami ka kade tiup. Aman media. Balik ke mana aja Ngunir? Dengar Rona Hebat petugas ronda teh teledan kieu. pan kewajiban. Idenya ke kabagayan. Ah biasa we mek mulang heula. Mangga somah cara mulang deui. Ayo balik. Ah bisa wae maneh-maneh. Lah. Saya dadak euy. Beunghar euy. Sapenting hasil saya di kieu. Wah. Bisa kabeli sawah jeung motor gimana? Kayak ngadadak euy. Wah. Hasim gimana? Dit, kon aki mah teman euy. Nah, beah coba bareureum euy. Mau domba nake ditungguan. Alah, gampang sebagai tubuh. Urang udah obatna. Bat naon? Orang itu temani. Aduh, yakin. Kenapa sorangan Nu ngedong. Sorangan ngentut sieu. Mau sorangan ngeudeng ieu. Udah. Ayo atuh beraksi.
mah eta kitu. Iya, aduh ini maaf dah mak teh. Oh, nu bener. Bener. Ah, itu mah baru udah kareuleung meureun. Ini maaf. Nu bener ka mana lompatna? Ka anak mak. Laporan ke Hansip. Ari mana eta kunaon kok nepi ka koloyongan gitu. Ayo ulang itu mak. Oh, ku bakat Tuhan eueul nepi ka kieu ripuhnya. Ayo atuh. Ayo. Nah, mah tuang ini ka itu, bebeja kan itu. Hansip we kumaha urangnya. Api ka puskesmas we tawa naon atulah. Man atuh man. Ayo man. Ayo man. Kemana Kang? Duh, iya bade ngajatkeun pun akil pancip. Oh, Daraoseun bari becana ka puskesmas. Oh gancang-gancang atuh, hawa tos sakitna ya. Kang nuhun, mangga pancip. Kamana bagong teh lompat nak jauh ting. Tuh gening tuh. Bos, kemana aja nak? Target? Iya aya 2 deui ya target urang yang ngambil unit kayak gampang lokasinya ke di bejaan. Siap. Tuh geuning dese. Kebeneran aing papa di dieu. Rasakeun we. Dendam aing. Aduh. Doi, Panggih aya namanya. geuning maneh can paeh euy. Materak aing. Geus ku guru aing aya mah dese. Aduh. Wadal gitu euy, kuat. Kabur we mah. Ayo siap.